Kemana di kebun eueuh euy. Aduh aing sapoe bakani. Geus eueuh di hayo hade tangan hayam. Kut. Kani sapeuting teh balik teh hayam teh. Ah aing Jika si Agus euy. Gus, hei ka dieu lah Gus, sakadang Gus, ka dieu. Aki-aki teh ngagoran aing teh ah. Ya. Jual cenah teh aneh, dijual ieu. Aneh. Nah, saya udah butuh duit kumaha tuh. Jual. Aduh kemana nya? Itu ka dieu aburu ah. Naon? Ieu teh urang meuli cangegan kadua cangegar euy. Leutik nih. Hah? Leutik. Udah sagede kieu ukuran cangegar mah nya sagede etaeun. Ang sabaraha? Yuk. Heeh. Ah 200 ribu. Cangegar naon hayam teh? Cangegar itu asli. Bener itu. Tapi aya suku nama kitu. Ya. Jagonya. Hah? Jago. Jagona ieu mah. Heeh. Ieu pi bakal dijual sabaraha? Dijual sabaraha? Hah? 200. Mahal-mahal teuing. Wah, kejut mah mahal. Hese cangegar teh euy. Heeh, eta ge hese aya sakitu mah atuh sakitu atuh da leutik anak keneh. Moal mah sakitu mah yang 200 wae urang mah hargana gitu. Teu wani euy duh. Harga sematok ieu mah hese nu kemana ngalanna Oh, di leuweung eta oge. ge hese. Heeh, barang Kut. Aduh aing sapeuting teh balik teh hayam kemana nya? Si kakek itu jeung saha duaan. oh kitu urang harga pas. Gocap aing mah wani gocapna. Gocap moal euy. Gocap lah. Moal. Pan itu lagi eueuhan. Hei, Naon? ya hayam urang kakek. Aku luwak-karwak jokan hayang urang we teu paruguh. Nah, ya, geus sapeuting teh balik kakek. Apa leungit nang leungit naon? Hah? Leungit naon leungit? Langit hayam. Ay, balin hayam cangegar. Ka uing pan ditawarkeun cangegar cenah ieu mah. Cangegar. Cangegar. Cangegar apa leungit teh hayam. Ka uing ditawarkeun itu kitu 200. Nawarkeun teh Sabaraha? 200 nawarkeun. 200. Ku uing ditawar 50. Hayam urang ieu teh. Hayam cangegar. Ampun. Oh, ieu teh hayamnya. Hayam. Hayam urang nyata sapeuting teu balik. Tong kabawa kanu belet. Hayam pugu cangegar teh. Wow, abah kana warna hayam. Enggak pogo ieu teh di tangan euy. Oh. Ayo kulundang kulinteh lengan hayam kumaha nih kakek? Nu abah leungitna. Abah leungit naon atuh abah teh? Leungit jaluna bikangna. Lain leungit naon? Langit hayam. Cangegar. Saha itu nu benerna? Oh, pan mah leungit hayam ieu sadengkeun cangegar. Heuh cek ieu ente ieu cangegar atau hayam? Ieu cangegar. Ai cek ieu hayam. Eta nu belet. Ai mana menang ti mana eta? Ya mah menang ngorek dijiret ku urang. Berarti hayam nu batur mana nana kitu carana? Ya mah maling kakek. Hayam urang Berarti carana nu batur meureun eta mah. lain. Pantesan sapeuting teu balik di tangan Dikurang. saya di maneh eta hayam. Lamun kieu mah abah nyebutna urang leungit cangegar ieu dibikeun. Da leungitna ge Tapi yang lagi hayam. lain cangegar eta mah hayam urang. Itu cek sasage ieu mah cangegar. Ka uing ditawarkeun ge 200. Moal. Ulah katipu maneh ya teh hayam urang. Ada aing meuli. Lain cangegar lain ya Aing teh. anu ngajualna Hei. mah. Uing dibeli we kitu. Cangegar mah. Entong. Hayam urang ieu. Lain cangegar lain. Ieu mah puguh cangegar. Abah mah leungitna ge hayam. Ah uing mah bogoh nama ieu na tinggal koneng Ieu tuh. mah halus. Tuh. Ieu mah halus. Anu abah koneng kitu teu. Moal dibikeun. Sing ngaku-ngaku ge. Ampun teh aingnya. Heh, gak baku, anu pokoknya mah urang ada cangegar, abah mah leungit ge hayam mun leungit cangegar mah ieu dibikeun. Hayam kakek, hayam. Kumaha moal? Wah, saya alung balik aja mau urus aja nu kita mau. Bener hayu balik ah. Bantogram lah. Saenakna waku ban ge leungit ge hayam lain cangegar, pan mah cangegar geus pugu, mending diampikeun deui ku aing kana kanang hade oge jore marahan tau ge itu. Ngaku we. Bener hayam abah eta teh. Hayam abah eta teh. Oh, heuh urang balik. Hayam daripada bantok mah hayam abah teh. Wah, ah.